Geus dek dibere ilmu torekat teh di dele heula mondokna di mana sih ya? Mondokna cenah kula mah di ditu pesantren naon modern ulah sok torekatan sih ya. Sia pesantren di mana di Kiai anu salapnya muhun sabaraha tahun aya meureun 15 tahun menaon nu geus tamat anu kuari geus boga murid teh kula mah jang kula ge hese nah ieu mulai ieu bagus ya boro-boro ngamuridkeun kula ge asana hararese ngaji tah ieu tawadu ya budak geus tamat kitab anu aya tamat nama tamat aya bisa nama wallahu alam ieu mah urang kabehan bangunna ieu dicek heula tek kakarak yuk beat dicek heula tuh menang main asup-asupkeun we nu mentek sing hade besi aya di Tangerang anu ngayakeun tarekat ulah asup zikir biasa bae besi aya anu ngagelar tarekat di Tangerang di Banten ulah besi aya anu ngagelar tarekat di Bandung ulah besi aya nu ngagelar tarekat di mana bae sing hade ulah urang mah cukup bae wa adnan nasib at-tasdiq wa taslim panghandapna golongan kawalian bagian kawalian sadar dirilah urang nu penting mah ngabenerkeun jeung pasrah ka ahlina bae lantaran naon sabdan teu meujeuhna urang mah aya baheula di Baghdad jelema ngaku-ngaku wali wah hebat biasa asal nyekel batu jadi emas asal nyekel dangdaunan jadi duit nyekel naon bae ku kumaha hayangna resah harita istimewa jasa eta jelema hebat jasa ditanya wali kula teh wali ngakunya nama jadi wali teh hebat kos Pak Wahidin bae ngakunya na jadi wali tapi wali kota teh mah nah ngakunya na jadi wali wah atuh jelema puluhan ribu nuturkeun nyana ngan terakhir kieu cak nyana besi aya nu boga anak parawan bawa ka dieu kukula bakal diunggahan engke besi hayang anakna nu lalaki langsung jadi lalaki mun anakna awewe bakal awewe komo lamun anu geus teu hamil kira-kira bangsa 10 tahun bawa ka dieu ku mama engke bakal dipake ye ieu wali pohara ya wali ya ya wali kos kieu ye resah jasa masyaallah pohara jasa tidinya geus ieu hese ka ditu hese lantaran jago jasa elmuna eueuh deui mah tandingna Abu Nawas Mama Abu Nawas kulan aya nu ngaku wali ngadenge kula mah teu pernah ngadenge nanaon cenah hiji bae ngadenge teh Allah wah ieu mantep ya mantep ya. Lain gitu Bu Nawas ieu resah jasa aya kiai ngaku-ngaku wali ya haju keistimewaan ilmuna pohara jasa bisa kumaha cik Abu Nawas bisa lamun nyekel batu jadi emas nyekel dangdaunan jadi duit hayang naon bae bisa bahkan ieu terakhir ieu mah resah jasa kunaon cak Abu Nawas besi aya anu rumah tangga ge 10 tahun 15 tahun teu boga anak cenah kunyana dek dipake hayang anak lalaki apa hayang anak awe harita dizinahan harita keneh hamil harita keneh ngalahir wih hebat ya cak Abu Nawas pohara tah mah kiai wali hebat tah mah hebat jasa tah mah coba Abu Nawas tolong cenah kumaha ieu bejakeun ka kiai Abu Nawas gitu boga anak parawan dek dibikeun ka nyana hayang boga anak bejakeun bener Abu Nawas lah tuh lain bener deh lagu aja disebut Abu Nawas jagelwan disebut Abu Nawas bejakeun ka kiai Abu Nawas boga anak parawan bahkan timimiti leutik datang ka kuari dibungkus bae can pernah dibuka-buka istimewa ieu kuari dek dibikeun ka nyana Mama Abu Nawas bejakeun hayang boga anak titurunan nyana supaya jadi wali bejakeun dibejakeun kiai kulan wali kulan Abu Nawas dek datang ka dieu maksudna nyana hayang boga anak dek dibikeun hayang boga anak keturunan ti wali bawa ka dieu cek ieu hebat cek eueuh deui wal ti Abu Nawas cenah nu hebat bawa ka dieu wah tuh dibawa disaksian ku puluhan ribu manusia bener aya wah dibungkus luar biasa dibungkus dibawa ku Abu Nawas iya anak kula alhamdulillah cak wali dipasrahkeun waktu semua maksudna minta dizinahan supaya hamil harita kemudian lahir hayang anakna nu loba tapi ulah hiji pan atuh maksudna hayang 10 20 gitu tah ulah hiji mah kula ge bisa cekeun hayang loba siap cek jana siap bener
buka tonton ku urang gabehan geus jawali ieu mohon barang dibuka teh Masya Allah embe gembel jinan amun teh diparieuskeun sia ku aing ti ku mah aya ge anak parawan di Baghdad teu ngabutuhkeun parawan ngabutuhkeun ge anak embe jang jualeun ayo sia mun bener wali zinahan tah embe aing abe aing sugih cak yen teh ngajualan anak embe bae lamun teh diadukeun sia ku aing jeung embe ayo lumpat manya ya wali lumpat cak Abu Nawas lain wali mantap besi aya nu ngaku wali di Cisoka bere embe gembel besi aya nu ngaku wali di Banten bere embe Jawa supaya anakan bisa dijual nah iyalah Abu Nawas nu ngelekeun hebat jasa Masya Allah karim